ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa deuk kumaha teu ceurigna lumanca kuring terus wada'u lahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun akhirna faqaballahu anhum al-azab alhamdulillah ku doa kuring diringankeun siksana summa qala alaihi salatu wassalam saur kangjeng ya Sauban ya law shama haula'i yawman min rajab wa man nama minhu lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae wa man nama minhu lailatan teu sare sapeuting bae di jero bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma uzibu fi kuburihim moal disariksa ieu jelema petakan pohara jasa cakakan jadi mun puasa sapoe bulan Rajab petingna sapoe bae teu sare ieu moal datang ka disiksa popoharaan kieu ya Allah faqultu cek simkuri ya Rasulullah asawmu yaumin wa qiyamu lailatin minhum yaumul azabal qabri ai kitu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan siksa kubur saur kanjeng ya Sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna kanjeng Nabi faman shama minhu yawman imanan wa ihtisaban tawjaba alaihi ridwanallahil akbar sajelema nu puasa sapoe bae iman wa ihtisab percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamistikeun merek ridho ka eta jelema nu puasa jadi urang menang karidoan pad ieu urang ngaji ge hayang menang ridho Allah salat hayang menang ridho Allah maca Quran hayang menang ridho Allah sebab jelema nu menang ridho Allah surga sakitu bae atuh lamun urang salat bae Allah teu ridhoan mah tukang neraka nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paeh surga eta poe eta tah poe Senin puasa Rajab paeh surga geus mudah-mudahan bae lah ya cenah doakeun bae ku kiai ngadoakeun ge ridho nah pada gedena ganjaranana sehingga orang mesti menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab Salasa berarti Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam boga karomah jeung kamulyaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulia-mulia geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe malaikat-malaikat geus hese nyipatanana nyaritakeun anak nyebutkeun anak mulia nah sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah itu diceritakan dipropagandakan ku Kanjeng Nabi seperti eta urang masih kene ngarokok kene wae poe Salasa tolol tah mah geus tolol we pokona mah geus geus lamun kapanggih ieu nya ku bapak-bapak aya Ki Haji nutuk ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok sebut haji tolol tah mah berak nyanana menyebutkan teu puasa deui sia ge tolol deui atuh urang mah perkumpulan tolol bae geus tolol tolol di propagandakeun ku Kanjeng Nabi urang awe kabita nu mantap dikitukeun ku Kanjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroloon mun teu dibejakeun ku situ embung puasa geus dibejakeun ge henteu eta propaganda abeh urang kabita tak rada tak nyai-nyayan jijak nya tuh pan kitu DP-na cuma 300.000 jam murahnya kreditor yang enak urang katarik paneta lantaran asa kahontal ieu ge luar biasa ieu jadi non kitu ngaranna ganjaranana 3 wa man shoma salasata ayyam sajelema nu puasa 3 poe ufiya min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah
wal junun wal juzam wal baras wa min fitnatid dajjal. Pohara jasa. Sajelema nu puasa Rajab 3 poe bakalna ilengitkeun balai dunia, siksa akhirat, moal diberi penyakit edan, moal diberi penyakit lepra, moal diberi penyakit lampang, moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal. Berarti botol gede jasa ganjarana aman, urang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab. Senin, Salasa, Rebo, ngaenen karasa jero. Aya bae. Masya Allah. Kilo, 4, 5, genep. Pohara jasa ganjaranana katujuh. Dekangjeng Nabi wa man shoma sabata yamin saja lemah puasa 7 poe. Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 poe datang ka Minggu. Ieu kulikot alaihi sab'atu abwabi jahannam. Lawang jahannam anu 7 dikunci jeung eta mah teu bisa asup. Kurang hayang diasup tidak bisa. Misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe kekeh hayang asup ka lawang neraka, cek malaikat tidak ada jalan bagimu. Wah, untuk masuk neraka. Jadi saja tahu ini dikunci atau digembok. Masya Allah, luar biasa. Des teka bisa keneh bae ku puasa Rajab. Masya Allah. Sama geus pamustungan tuh. Pamustungan. Paman shoma samaniyat ayamin saja man puasa 8 poe. Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikianna ku widadari. Haji pandi ka dieu. Haji ka dieu. Haji ujang, haji ujang. Ayo ka dieu. Ieu cak widadari geus dibukakeun jang anjeun. Lantaran maneh baheula teu puasa 8 poe kan. Oh, ieu pintu surga neuk lewat mana? Lewat mana? Ieu gerbang Citra, ieu gerbang PSD, ieu gerbang Puri. Silakan dek nu mana maneh. Tah urang geus boga kartuna. Asal asup tah didikeun. Geus kartu Rajab asal didikeun teh ka malaikat Ridwan. Kartu apa itu? Ini kartu Rajab jadi mah ya, masuk. Geus sehat-sehat deui, geus sehat deui. Ya Allah ya Rabbi, berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka surga. Bebas. Jadi aya kartu bebas ge di ditu di surga teh tah, aya kartu bebas. Jadi lu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masya Allah, 8 poe doang puasa cuma 8 poe urang asup surga bebas. Masih kena teu hayang keneh mah goblok. Ya Allah ya Rabbi, geus kurang kumaha Kangjeng Nabi eta mere jalan ka surga. Wa man shoma 10 ayamin sahajal manu puasa 10 poe bulan Rajab lam yas'al minallahi syai'an illa atahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bere langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab, ya Allah ya Rabbi majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tah haju menang duit teh kajual warung. Hasil maksud tah eta 10 poe pokona barang pertama naon bae. Nah, ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapanggih deui jeung bulan Rajab, puasa 10 poe menta ngan mentana geus bae urang mau ulah jelas satira dunia. Loba ge bakal ditinggalkeun hiji menta dihampura dos eta bae. Kadua menta ilmu nu manfaat. Diberi ilmu atuh ku Allah teh geus ngeunaheun da lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu. Sebab al-ilmu nurun. Ilmu teh cahaya lir teu beda jeung cahaya. Nurullah wa nurullah la yudda liman 'asa. Cahaya Allah ilmu moal dibikeun ka jelema nu sok nonton TV bae. Moal dibikeun ka jelema nu sok ngredit. Kiai kamari mah keur can ngredit.
cerdas barang ridit pohoan hukula kata rajasa di wetan, di kulon, di kaler aya kiai nu tata dina cerdas barang ridit supet hatena itu nurullah ilmu Allah cabut wae cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pakai ngeridit tolol cak Allah cabut deui ku Gusti Allah cupet hatena coba ge kiai nu sok ngeridit cak aing cupet bae kajian hukum lagi salat teh moal khusyuk kerat celi anjing kajian hukum aja lain mula tuh saya dicabut cahaya Allah cabut naonan cek Allah tuh saya ilmu tuh make ilmu aing 10 poe moal pati-pati minta kecuali diberi ku Gusti Allah tah nu hayang nyandung kesempatan geus asana tas puasa 10 poe urang ngadoa bae unggal peutingna ka Gusti Allah yang nyandung ka 11 poena ujianana ditanya ku pemajikan. Saya ditanya apa pokoknya mah. Aika itu lo menanya naon bae. Ya Allah ya Rabbi nya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu taala yunubahu ma taqaddama wa badalahu bi sayyiatihi hasanat. Man zada Allahu ajr. Puasa 15 poe Allah ngahampurakeun kabeh dosana. Muga iheula dosa hampura Gusti Allah. Digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan. Puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae. Bersih atuh man zada Allah ajr. Jelema nu nambahan puasa 16 poe tambahan deui, 17 tambahan deui, 18 tambahan deui. Ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27 oe ulah datang ka sabulan beusi tasabuh saliru jeung bulan Ramadan jadi 27 poe mun deuk leuwih lewatkeun 30 hiji 32 atau terus ka ditu nyambung ke bulan Ramadan eueuh masalah sambungkeun jadi Rajab puasa bulan Syawal geus leutik awak itu Rajab coba puasa jadi kurung bulan jadi lebaran teh kurung tapi bukti dah puasa urang mah lain tambah kurung timbang memeh puasa aya 50 bulan Syawal 60 lantaran bonteng suripan terus saya alabatan naon istiqomah jasa itu terus segala rupa itu udah mau puasa teh kok gitu jangan pindah ada harta tadi naberang jadi peti malah tadi 2 kali jadi 3 tilok diaya-aya tuh puasa mah diaya-aya masalah ya penting orang niat ibadah ka Gusti Allah subhanahu sebab memang orang mau puasa gitu puasa syariat tuh gitu Kanjeng Nabi wa man shoma sabi awal isrin jelema puasa 27 min Rajab di bulan Rajab nayma kutiba lahu siyamu sittina syahran ditulis ka eta jelema boga ganjaran puasa 60 bulan 60 bulan lamun sataun teh aya 12 bulan lari berarti sabar tahun dan 60 bagi 12 berapa 5 tahunan jadi kurang puasa 27 poe bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahun ya Allah ya pohara jasanya iyalah urang babarengan poe Senin urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah malam Seninna terus jeung malam-malam biasana terus urang ramekeun ibadah ka Gusti menta ridona terutama berangna kurang puasa geus cekola mah aki-aki mah ya aki-aki nomor 50 60 dia kuari gara sapuan kamar pel sengitan terus amparkeun sajadah geus tasbih siapkeun bebeja ka pamajikan ieu kitu ieu bapak mah ieu sebulan Rajab ulah diganggunya di puasa geus pokona mah segala naon deuk ditinggalkeun deuk puasa. Jadi geus asal ta subuh ieu suah keluar.
Keluar zohor asup deui keluar asana menang 27 poe berubah kulitnya putih alabatan kotok lagi negeri aja nah itu nu bagus mah gitu ai geus kolot malah lelempangan jauh nu daek hayang kanu geulis atuh sanu daek komo teu gablek duit mah sanu daek atuh geus mending sadar diri bae babaturan geus ulah jeung parawan ulah jeung rangda ulah jeung manusa mendingan ge ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus menang 27 poe puasa ngadoa ka Allah Gusti mun kira-kira ieu abdi geus bersih jasa dosa geus mendingan paehan bae Gusti. Geus teu kuat hirup di dunia kunaon emang hutang pada jasa. Malaikat kok gitu sama. Orang puasa ge nyilih Gusti. Ya Allah, ya Rabbi itunya. Jadi gede jasa ganjaran puasa dina bulan Rajab. Tekadkeun di jero hate. Yakinkeun ngazam pinuh kayakinan. Abdi Gusti saat tos terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab ternyata gede jasa. Lewat pengajian aslina ti Kangjeng Nabi. Abdi percaya ka Kangjeng Nabi. Abdi bade puasa sakumaha nu dijelaskeun dina pengajian 27 poe kitu tekad tuh kiai cenah hayang-hayangan kerja berat pan abdi mah di pabrik manggut teu kudu 27 kilu bae tuh abdi mah boro-boro 20 kilu cenah kiai nyupir abdi maka Surabaya ka mana alah 15 poe boro-boro 15 atuh abdi mah Gusti ya atuh ngaranna ge ngawarung ieu ka pasar teh jeung sajaman 7 poe boro-boro 7 Gusti atuh lain teh hayang jeung lain teh nyaongan kondisina di imah ge lamun teh mah henteu digawe atuh pikumaha nawar keneh tilu ge boro-boro Gusti lain teu hayang jeung lain teu kuat ngan ieu kumaha situasi lain teu hayang Gusti puasa teh sapoe ge jahe teh jasa nyelangkeun jang sampai gantung habak wah kitu teu bisa sapoe-sapoe acan budak saumur hirup dibere kanikmatan sehat dibere jag-jag, dibere jang dahar ngiming. Masya Allah, kuat sampai puasa kamalinan. Kamalinan, guys, asamkeun di jeraten 27. Ai praktek barang murid nama ya murid puasa barang meuleuh kiai di lembur. Si kiai teu puasa aja. Bang kiai sih bulan Rajab teu puasa, ustaz teu puasa. Ulah nuturkeun ustaz. Tahu Ustaz kredit kajian kumaha kau situ mah. Ulah sama. Ustaz tinggal Ustaz dah. Ustaz gitu puasa mah aing puasa ulah gitu. Aing mah lain Ustaz puasa, Ustaz gitu puasa. Berarti hebatan aing kajian kumaha gitu. Ngan ulah haju ngahina ka Ustaz. Ustaz tidak puasa. Ulah gitu. Di situ kerjaan. Cek bae urang-urang nyana-nyana. Masya Allah diceritakan tiki sauban anahu gola tiki sauban kuna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam kaula babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dongeng sahabat babarengan teh jeung Kangjeng dongeng tabiin babarengan teh jeung sahabat hararan dongeng atbat tabiin babarengan teh jeung tabiin anu bakal terus babarengan eta teh di dunia tepi ka akhirat. Di zaman Syekh Abdul Qadir mameureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala khulafaur rasyidin kitu kan. Kamari ieu di zaman gitu. Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh Maulana Hasanuddin. Kitu banyak terus eta teh babaturan kitu bakal terus datang ka akhirat. Tah, kuari orang teh babaturan teh jeung camat, jeung lurah, jeung bupati. Oh masalah. Di dunia mah di akhirat tuh bermasalah.
Masalah kiai wanya paparangan jeung bupati. Teu bagus atuh kiai kos kitu. Kiai mengadoakeun ka bupati, mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna. Doakeun lantaran eta pamimpin urang, haju ulah menta buruh tina doa. Waalaikumsalam. Aduh marantos ngadoakeun tuh berarti. Aja naon? Ngajual doa tolol tak kiai. Goblok sama kiai kos kitu. Kita ditolol-tolol ya tetep bae ka ditu deui. Masya Allah. Doakeun tengah peuting urang masya Allah ieu nagara mun nu mimpin RT lurah camat betapa bahayana. Mun presidenan ti kumahaeun Gusti alhamdulillah aya nu daraek jadi pemimpin. Abdi ngadoa ka Gusti mudah-mudahan para pemimpin dibere jujur, lurus, adil seadil-adilna sehingga bisa mimpin bangsa jeung negara kalawan sakumaha mistina. Geus doa tengah peuting ka Gusti Allah. Ieu mah tilok tak kajen kukumaha ge nu sok dibere duit mah. Tilok kancak aing tilok. Aya ge ngadoa Allah. Lamun di hadiran. Geus teu kudu make bahasa Arab, ngadoana ge bahasa urang bae, beusi teu kahartieun kan ku bupati ku gubernur. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Provinsi urang, amin. Mantap, beres baik. Ipis amat. Jual doa. Nyawa yang ke kiai nanti. Mana ya dongeng. Jadi lain orang ekstrim ke pemerintah, lain. Urang mah teu boga ijazah sapira kata di dage masan. Tadina bogana ge ijazah, datang ka SMA baheula lah dipaksakeun nyogok saeutik bae. Geus teu bener, teu kudu babarengan jeung nyana jeung nyana dewe. Ngan lain haju urang ekstrim tetep doakeun. Tuh Allah Maha Uning. Mantar ka kula mah pejabat balager bae. Ngan teu mara duit. Balagi sebab gua ada sok doakeun nyambung. Saya tidak pejabat anu teu bager ka kula aja bager ka meuki. Bener sebab kula ngadoa nyambung jeung doa-doana. Ngan lamun diundang ka ditu embung. Embung beusi dibere duit. Sakitu dong faktorna anu mantak embung diundang ka pendopo beusi dibere duit. Tah duit eta teh ngahalangan ngeunana salat. Sakitu doang kula pernah dibere aju salat teu husu. Emang tata diri teu husu ieu. Kisauban babarengan jeung Kangjeng Nabi. Cak kisauban pamararna bi makbaratin. Lewat ka kuburan. Fawaqafa alaihi salatu wassalam. Kangjeng Nabi cicing bepas kuburan teh. Lain sacicing-cicingna fabaka bukaan sadidan. Nangis Kangjeng Nabi cirambai. Masya Allah. Geus beres nangis Kangjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kangjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan. Beres faqultu lahu. Cekuring ka Kangjeng Rasul, "Ya Rasulullah, lima bakaita ya Rasulullah?" Kunaon nangis Kangjeng Rasul? Abdi mah teu hayang ceurik teu naon. Kok Gusti mah ceurik? Faqala saur Kangjeng ya soban haula'i yu'azzabuna fi kuburihim. Ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa. Masyaallah. Apalin Kangjeng Nabi? Boro-boro gede. Saagung Kangjeng Nabi. Waliullah ge anu dibukakeun hijab mah dikasapkeun ku Gusti Allah apa? Komo atuh ieu mah jungjuna. Cek Kangjeng Nabi ya soban haula yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa, deuk kumaha teu ceurikna. Dumanca kuring terus wada'u lahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun. Akhirna faqaffallahu anhum al-azab. Alhamdulillah ku doa kuring diringankeun siksana dan manta kuring terus eureun ceurikna lantaran alhamdulillah doa diijabah ku Allah reda siksaan. Suma qala alaihi salatu wassalam saur Kangjeng ya Sauban ya law sama haula'i yawman min Rajab
wa man nama min lailatan ma'uzibu fi qulubihim fi kuburihim. Lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae. Wa man nama min lailatan teu sare sapeuting bae di jero bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma'uzibu fi kuburihim. Wadis ariksa ieu jelema. Petakan pohara Rajab, petakan jadi mun puasa sapoe, bulan Rajab, petingna sapoe, bae teu sare, ieu moal datang ka di sisa popoharaan kieu. Ya Allah. Fakultu cek simkuring ya Rasulullah, asaumu yaumin wa qiyamu lailatin minhum yaumul azabal qabri. Ai kitu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan sisa kubur. Saur Kanjeng ya sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nugeus putus ka kaula jadi nabi ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu lailatan min rajab yuridu bihi wajhallah illa kataballahu lahu ibadatan sanati shoma naharha wa qama layaliha. Sahabai jelema muslim lalaki atawa awewe puasa sapoe beting teu sare sapoe atau qiyamul lail sare sakedeuk terus salat teh saputing datang ka subuh di bulan Rajab yuridu bihi wajhallah ngaharepkeun hayang ridho Allah teu pati-pati kos kitu kecuali Allah nuliskeun ka eta jelema nu boga amal seperti eta dituliskeun ibadah sarakeun sarua jeung ibadah sataun soma naharoha wa goma layaliha nu sataun eta teh beurangna pake puasa peutingna pake tahajud bae tak puasa sapoe doang bulan Rajab peutingna sapeuting doang pake ibadah ka Gusti Allah eta sarua jeung sataun beurangna puasa peutingna tahajud bae. Isbel macam urang geus malaman pertama begina. Malaman pertama Senin tah peutingna udah sare ibadah ka Gusti Allah, beurangna puasa ka dituna geus teu kudu puasa teu kudu tahajud. Sebab geus wajib satauneun. Bejakeun ka Gusti tah abdi geus tah beurang sapoe tadi puasa, peuting tadi untuk sare geus abdi mah ka ditu mah puasa-puasa sudah. Ieu sataun ieu tah cukup ku sapoe. Cek malaikat tolong teh budak. Nya keur caritakeun gedena ganjaran. Jadi komo lamun dua peuting, komo mun tilu peuting, cacakan sapoe ge sakitu. Nah ieulah urang percayakeun, yakinkeun ka ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah, diberi katentreman ku Gusti Allah, diberi kajembaran hati ku Gusti Allah. Sehingga orang bisa ngalaksanakan ibadah ka Gusti Allah terutama duku orang bakal dihadapi bulan Rajab puasa dina jero bulan Rajab amin ya robbal